Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui para wargi sareng pribados Kang Nacep dina channel Nacep Tilu JS. Kumaha wargi sadayana dararamang. Tumugi nya sadayana sing aya dina kasehatan lahir sinareng batin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina danget ieu pribados sejak mangdongengkeun deui anu judulna teh nyaeta Si Buntung Jago Tutugan. Karya pangarsana Bapak S. Sukandar. Tu langkung ti payun pribados teh nadawidi ka pangarsana Bapak S. Sukandar tanapi sekeselerna anu ngagaduhan ieu karya. Hapunten pisahnya para wargi nembe tiasa mangdongengkeun deui ieu teh pribados teh. Aduh kabancen para wargi tapi kenya mudah-mudahan wargi sadayana balad baraya kerabat sahabat tatanggi anu di mana bae ayeuna anu nuju di damel nu di pangumbaraan anu nuju sakola atuh nu nuju kuliah nu ngerjakeun tugas atanapi nu ngaput atanapi oge deui cenah anu nuju di perjalanan biasana sok ngupingkeun nya umbae sakumna sing aya dina kasehatan lahir sinareng batin amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sateacan di kawitan pribados teh nada bantosanana di subscribe, like, komen sareng di share para warginya. Atuh priogi ka dugikeun oge pribados yen sajaroning mangdongengkeun teh pribados teh dirojong didukung ku es koruptor. Es koruptor teh naon atuh cenah Kang Nacep? Es koruptor teh es krim para wargi. Kumaha rasana raos pokoknya para wargi. Di mana tuh cenah Kang Nacep es krim koruptor teh? Di daerah Soreang para wargi upami Senen dugi ka Jumaah. Es krim koruptor teh isalana di Jalan Sindang Wargi. Nya anu peuntaseun Jalan Gading geuning para wargi. Upami Sabtu Minggon icalanana teh di daerah eta lah daerah Pemkab nya caket Sabilulungan, caket Pakarti ngalih-ngalih. Di daerah eta we intina mah icalanana teh para wargi. Atuh supados teh nyangkolong teuing kana waktos manggai teuing kana wanci urang gerak kawitan bae ieu. Dongeng Si Buntung Jago Tutugan. Kamari teh hanca teh dugikeun ka mana nya? Kimanta nya, Kimanta gelut nya. Tuh, Kimanta Patutunggalan tuh. Kimanta Patutunggalan cenah nya. Kumaha atuh cenah katarasan caritana urang sami-sami bae ngadangukeun wilujeng ngadangukeun. Montong cung cating cat sia setan. Tagenan deuleu ye peureup aing ari nyata mah sia teh lalaki. Sudinta atuh bari nyebrutkeun deui peureupeuna. Nafsuna teh atuh jadi beuki ngagugudu. Boga rasa manehanana teh dimaenkeun ku nu jadi lawanna. Ulah kalah ka jadi bacot sia hempek deuleu. Gerak ragap awak aing ari bener mah sia bisa. Gimana manehanana malang bari rikat atuh luncat ka gigir. Alah sia sombong teuing. Sudinta manehanana ngagapluk atuh dina gerakan maung nekuk peunuk. Ari kimanta manehanana teh teu cileureum deui nya. Ngagentak atuh manehanana ngoleap ka gigir bari nyamerekeun deui padimpugna anu erek ngahanca walika. Sakali ieu mah Sudinta teh atuh henteu ngajauh lantaran aya maksud anu memang geus diancam. Nyaeta manehanana teh pikeun ngawangun gerak tipu. Waktu peuleup musuhna atuh nyuruntul sakilat bae. Nakra atuh leungeunna teh ngalingkupna ka handap nutupan gelekna. Anu tumrapna atuh ka Kimanta lain deui manehanana ngaranjugna. Sakilat atuh geus kasurti kumaha maksudna anu jadi lawan manehanana atuh ngagentak narik deui leungeunna. Tapi geus layar teuing deui. Pereupna teh atuh geus katalanjuran ngablesur. Bener eta ge keuna mah keuna kana walikat Sudinta tapi oge deui leungeun manehanana teh jadi kagencet atuh ku leungeun anu jadi lawan.
bareng jeung eta kalawan sakilatna keur Sudin tak malik bari ngaheatkeun deui leungeun kencana cedak teu salah deui ngahanca punduk lantaran badanna Kimanta teh harita keur semudoyong bray kalek Sudinta atuh anu keur dipake ngadempet leungeun Kimanta teh muka hiuk ayeuna mah atuh jadi mangrupa jurus anu rek ngahanca gadona puguh we kaayaan Kimanta teh anu satengah keur teu walakaya lantaran tadi gebuk punduk anu antukna atuh gadona teu bisa disalametkeun deui eta peureub nu puleudna si Sudinta teh ngajekuk deui ngajakukeunana teh kana sasaran deui Kimanta atuh ngalenggap gadona teh meuni asa ngadadak bengong disusul deui ku dampal suku anu sakitu jebragna ngajejak deui kana dadana waktu badan Kimanta keur moleab ka tukang ditimpah deui atuh dipepeg sirahna anu akhirna mah Kimanta teh geus teu bisa naon-naon deui Kiwati ngageblag we nangkarak bengkang bari teu inget di bumi alam. Geus puguh atuh musuhna teh ngajongkeng luncat atuh kagigireun saehuna maksudna marek ngabantuan Bahrowi tapi eta ngadadak ngarego lantaran Bahrowi teh kadenge ngagorowo munur Sudita keun ku kami urang kayem ti luanana ye urus siar Nasim. Memang ucap-ucapanana Bahrowi teh lain ngan sakadara tama bau sungut lantaran senajan bener atuh manehanana teh dihurup ku tiluan tapi manehanana tetep we deregrog-regrog malah Kijat mah jeung dua baturna kawalahan oge nyang hareupan wawasena Bahrowi anu dina amuk-amukanana teh teu bina we ti Bagong bayangan mun peureub kencana atuh ngablesur ngahanca Kijat mah dengan katuhuna oge teu cicing manehna teh nyebrut ngahanca si Bopeng dina terus malikna atuh ngarobah gerakan badana sikuna teh kudu bae atuh manehanana teh barang hakan ngajeduk kana carehamna si Kemet dihanca sedengkeun peureub-peureupna Kijat mah jeung si Bopeng sarta si Kemet lain teu bukbek ngahanca kana sasaran tapi kaayana Bahrowi memang bener-bener mata pikasebereun ngatak pikasebereun anu jadi lawan panimpug teh kawasna mah teu pisan-pisan dirasa eta ku Bahrowi rupana bae lawan-lawanna teh dianggapna teu beda we ti babagik sawah anu ngan saukur pikeun nyingsieunan manuk. Waktu Kijat mah nyebrutkeun deui peureupna atuh Bahrowi teh ngagentak manehanana nakis bari luncat ka hareup sedengkeun leungeunna anu sabelah deui mah ngahiuk dipake nimpug ka si Kemet geus kitu atuh manehanana teh ngejat ka gigir bari narik deui leungeunna sarta terus ngaheatkeun ka tukang atuh nu mangrupa siku anu nyolocos anu teu anta parah deui para wargi terus bae atuh ngageduk kana gadona si Bopeng anu harita keur nyuruntul ke tukangeun maksud namanya rek ngabongohan oleh bat deui atuh Bahrowi teh luncat ka hareup bari nyebetkeun deui sukuna kana pingping Kijat mah anu harita kakarajeg deui Kijat mah teh ngentas ngajarig jeung lantaran keur waktu tadi teh ditakis panimpugna ku kitu nah atuh sakaligus we gerakan Bahrowi teh geus hasil bisa ngahanca anu jadi musuh-musuhna kiluanana atuh brabru nalalamru dina taneuh nalalamrunya Kijat mah atuh ngajengjehe si Kemet nangkarak bengkang lantaran cukang irungna teh kabeunangan sedengkeun si Bopeng mah atuh gadona meh meuni asa bengok dihakan ku siku hayo sia hararudang deui ari masih gene wani mah sok aing adieu Bahrowi kituna teh bari nepak dadana anu ramos-bos pinuh ku bulu awasna bae atuh tiluanana ge geus taya untupan deui pikeun ngalalawan da buktina we ari korejat harudang ari seak bae we bareng beng bae lalumpat
teu silikna tu notog-notogeun maneh kaburna teh hayam aduanana ge. Eta mah cul bae we ditinggalkeun di pakalangan teu dibawa para warginya. Baraya, nah ieu hayamna moal dibawa. Kilomri manehanana ngagorowok ka Kijat mah. Tapi Kijat mah teh terus bae we lumpat di babaranting pamikirna kajeun lapur hayam jeung tinimang kudu kalengitan hulu mah. Atuh si Bopeng jeung si Kemedo ge nya kitu keneh. Ulah boro-boro eureun ngalieup oge bet henteu daekeun. Terus bae atuh manehanana malang pret maksudna terus balik ka panenjoan. Ku teu puguh eta atuh Kisilah. Kisilah mah ku teu kaupan pisan. Kilomri manehanana teh gegelendang we ka Kijat mah. Pang-pangna mah ka si Bopeng heuh dumeh we tadi teh. Hayam aduanana teh dipoyok ku Kimanta. Anu akhirna tuh jadi malik teu geunah. Antukna derbae atuh si Bopeng teh galungan jeung Kimanta. Aing ngaran-ngaran jelema pada baraga ajul. Itu ieu teh taya pisan anu daek ngelehan maneh. Anu antukna mah aya diri-dirina keneh anu kudu ngarasakeun mamalana. Lamun keur waktu tadi mah jelema-jelema teh nya beulah sawareh atuh ngagarimbung lalajo anu keur galungan sawareh deui mah tetep we nyang hareupan ka tengah pakalangan lalajo tarungna dua hayam adu anu keur jojoh silih binti sorahna teh pating barebet atuh matak lelenyakan kanu nyaraksian. Tapi ayeuna mah barang anu garalungan geus lekasan atuh jalma-jalma teh jadi tamplok deui sakabehanana teh nyang hareupan ka tengah pakalangan. Ayeuna anu keur makalangan teh nyaeta hayam adu bogana Kilomri. Urang Batu Gede jeung hayam adu bogana Darwiji ti Pasir Banteng. Teu kudu rame oge lantaran estuning satanding pisan hayam teh. Kesitna sarua kesit. Atuh garangna sarua garang itu ieu teh pada hayang bisa ngelehkeun anu jadi musuh. Mun si Kilat nyaeta hayam adu bogana Kilomri. Maherana teh dina nyulikat asup kana jangjangna sakali ngajebret teh dina teungeulan palang biasana mah taramis deui kudu bae we nu jadi musuhna teh ngudupruk atawa saterusna lumpat nya bari kekeokan. Sedengkeun ari anu jadi musuhna nyaeta si Mega bogana Darwiji pinterna teh deui dina ulin ngagombel. Lain hiji dua anu geus jadi korban manehanana teh bangkare di tengah bakalangan lamun henteu beheungna potong telihna atuh amurasut bedah. Hayo palang Kilat tak kitu euy tah hantem sieuna pejet euy tuh manah si Bohim manehana teh nyaeta bobotohna mani jigrah pisan sarta tuh leungeunna teh papuki semeta dumeh we hayam aduanana teh terus-terusan ngahancak anu jadi lawana. Tong lila toing mere hate teh Mega gomelna kainya lah tah sok beheungna beunang tah parieskeun sia bener tah kitu terus gebuk euy tong dibere omer hore. Atuh si Kerson bobotohna bawana Darwiji manehanana ge terus surak lantaran hayam lawana teh harita ngadaprek digebuk ku si Mega. Ayo bales Kilat tah bener kitu gebuk tah babatok gunulna tah sina bujrat bari dah polona dah bener. Si Bohim atuh mamatahan hayamna anu harita nyulusup kana jangjang si Mega erek ngayakeun teungeulan sulikatna. Memang didinya tuh keahlian si Kilat teh. Si Keson teu wudu we manehanana teh mani ngahuleng anona teh atuh ngadila ka si Bohim barang ngadenge pok-pokanana anu memangna atuh nyindiran ka manehanana. Duh meh
sirahna teh botak sesagering panas kitu na teh ku kituna pok bae atuh manehanana teh males sinir sampir deui biasanya ditujukeunana teh ka hayamna. Ulah eleh mega sok bocoskeun tah matana euy anu sagede jengkol teh tah percuma bolotot ge euy mata peda. Si Bohim atuh ayeuna mah anu nyangereng bari semu-semu morongos kapeupeung mamarasna ku si Keson anu antukna mah ngaheab atuh kana hatena ngarasa teu genah dumeh si Keson teh nyebut-nyebut mata sagede jengkol. Aduh bolotot meureun nya sanajan bener atuh panon manehanana teh bolotot saeutik oge manehanana teh boga pikiran yen pangna si Keson males nyindiran teh lantaran bongan manehanana make eujeung nyebut-nyebut gundul atuh tapi nya kitu teh geuning ari adat-adatan manusia anu sok hayang meunang sorangan anu antukna mah deur bae atuh ieu dua bobotoh teh jadi perang sinir sampir silih poyokannya atuh hayam-hayam ongkoh deui terus jojo we di pakalangan dipilih atuh ku surak eujeung keprok anu tarumpangan pada milu ngabobotohan. Tapi tetela si Kila teh teu mampu ngalawanan si Mega beda tekung si Lila tu manehanana teh ngagalaprak bari kekeokan keluar ti pakalangan nya atuh teu wudu sakur anu mihak ka si Mega mah babakuna teh nu tarumpangan jung jeleng we ka tengah pakalangan ting ngarareng kenek ngararigal marija bari ayeuh-ayeuhan kitu na teh surak asa kaindit. Mbah Rowi anu waktu harita numpangan si Kila teu wudu we ceulina teh mani ngadadak euceuy teu beda we tinu disebit ngarasa panas nu lain di kieuna barang mireungeuh polahna jalma-jalma anu ngabobotohan si Mega ngaran-ngaran jelema harung gampung babarian ngulit bawang tuh mentop parah deui cileng atuh manehanana luncat ka tengah pakalangan terus manehanana teh mata bukbek ngamuk teu beda we ti banteng keuna ku tatu puguh we jalma-jalma anu keur saruka bungah teh atuh ngadadak loba anu tinggal lalebruk teu beda we tinu katerap ku panyakit sakalor ngadadak-dadakannya. Sudinta jeung Ardasim oge atuh henteu cicingeun mileungeuh anu jadi saehuna ngamuk terbae manehanana oge pipilueun nya antukna mah di tengah pakalangan ngadu hayam teh jadi campuh kuno galungan lantaran Mbah Rowi sabaturna terus pada ngararepuk atuh geus lain deui ribut pahibutna ditambah deui atuh ku sora-sora hayam anu pating barakatak sarata tinggal laprak kageureuwahkeun nambah-nambah atuh paceuweuna eta kaayaan tetela hebat oge Mbah Rowi teh dina kaulinanana. Sudinta atuh katut Ardasim mestuning manehna teh mangrupa pambantu-pambantu anu memang bisa diandalkeun. Da eta we sakur anu ngararapuk teh kalah ka babru rarebah teu beda we ti tangkal cau anu dituar nu antukna mah kabeh-kabeh oge pada bubar katawuran. Teu tahan atuh nyangga wawesen katut jajaten anu 3 urang jago ieu dina amuk-amukanana teh geus teu alang kumampalang deui sakur anu nyampeuk sarata anu beunang mah ku paneungeulanana kudu bae we rebah ngajongkeng. Sor siang mararaju deui bisi aya keneh anu ngarasa panasaran ka si Rowi sok ka dieu yeuh aing si Rowi digajah ngambung yeuh. Pak Rowi nangtang kituna teh nya nangtang lawan bari nepak dadana panonna teh rarat-reret neangan lawan jempling atuh saurang oge wargi taya anu wanieun nyoara sumawona make eujeung aya di nu kumawani nyampeurkeun ngaladenan panangtang nama anu mihak ka Kilomri kabeh oge nyang hareup sieun ka barerang sedangkeun anu mihak ka Darwiji nya kitu keneh manehanana teh ngajejempe maneh we geus puguh atuh nu tadi milu ngarepuk mah kabeh oge geus
ting karalas malabur. Ari lain anu masih ngajara rongkeng mahnya ngajara rongkeng di tengah pakalangan saware atuh aya oge anu keur kumarayap mengararondang keluar ti pakalangan sedangkeun ari kilomrina katutar wiji sorangan maranehanana mah teu pipilueun ribut ti tadi oge nya caricing bae we dina tempat sewang-sewangan ari lain bobotoh namanya eta si Bohim jeung si Keson anu harita duanana oge atuh ting aradu ngararasakeun kanyarina ulu si Keson atuh nu beuleunang herang teh ngajendulnya penyut sagede nog soang aduh sedangkeun irung si Bohim anu memang na pesek teh beuki ngarelep we sareta ngagempeng bar kawas bae aya anu numuk teuing ku saha da puguh tadi teh sakitu campuhna awasna bae atuh dituluykeun oge percuma moal aya ka balegan ongkoh di loba hayam anu laleungit malalabur antukna mah jalma-jalma teh terus bae budak sakali ieu mah ngadu hayam teh atuh taya nu untung anu puguh mah loba anu rugi hayamna laleungitan we jaba awak deui raruksak pasiksak tapi saurang oge nya kitu taya anu ngomel lantaran kabeh oge geus pada ngarti pangna kieu gawe teh alatan ku ayana tindakan Bahrowi ngan henteu wani ari pok mah lantaran atuh kabeh oge taya anu teu ngarasa gigis ku Bahrowi teh nya anu memangna geus kaceluk urah ngamurah mareh nyawa batu. Si Andi anu memang ti tadi oge nyaksian manehanana kacida ngarasa katajina ku Bahrowi anu dianggapna kacida hebatna malah atuh antukna mah jorojoy make hayang guguru pikeun nambahan pangabisa anu memangna geus nyampak ku kituna waktu jalma-jalma budal teh manehanana mah katayap kaluar ti kebon awi terus nuturkeun Bahrowi ti kaanggangan nuturkeun teh nu harita terus baralik dek ngajugjug ke tempat padumukanana kagajah ngambung teh cenanya warginya lemburan Bahrowi mah nyaeta hiji tempat hara-haraeun aker pernah nate di suku Gunung Haruman atuh cenah nepi ka lembur Batu Gede Bahrowi teh nyimpang heula ka imahna Sudinta maksudna mah rek ngadon reureuh sakalian bari rek menta-menta nginum si Andi atuh tehok manehanana teh nuturkeun mengkol ngan barang Bahrowi sabaturna rarasup ka imah manehanana mah geus diuk tina batu luareun buruan kungsi kareret ku Bahrowi oge tapi teu diperosea lantaran disangka mah nya budak orang dinya wae we anu keur ulin barang geus rada lila ka tembong Bahrowi teh kaluar deui bareng atuh jeung Ardasim Gatut Sudinta sanajan bener Sudinta teh urang dinya tapi ari cicingna mah sandang-endang we digajah ngambung ngingilu ka Bahrowi manehanana teh nya kitu deui atuh Ardasim manehna teh urang Cisaat tapi sapopoena idek liher di lembur Bahrowi tara ieu daek pisan memang atuh ieu teh aya patula patalina jeung perusahaanana anu salawasna babarengan ti luar geus meunang atuh kira-kirana teh sapanyeupahan lelempanganana teh Bahrowi kawasan terus rasa teug manehna teh malih ka tukang atuh teu kira-kira kaget nah wargi lantaran budak lalaki nu tadi katempo di Batu Gede teh ayeuna bet ngiclik nuturkeun
atuh reg bae manehanana teh eureun penasaran budak terek ditanya. Nah rek kamana cenah. Sedangkeun si Andi barang mireng Bahrowi eureun teh manehanana oge reg ngarandeg katilesmi ceun atuh miceun beungeut api-api teu neuleuh we. Jadi api-api nempona teh kabelah kalernya wargi. Hei budak, kadieu mana we? Bahrowi ngageroan ka si Andi. Tu si Andi ngareret. Teu daek nyampeurkeun sumawona mun emalan mah. Ukur panona bae we mencerong teh teu ngiceup-ngiceup perut ret kanu eukeur ngabadaga ti luar. Sedangkeun di luhur kadenge atuh suruyuk ngagelik kawas-kawasna mah nu mere isara. Kadieu jang. Bahrowi manehana ngageroan deui. Sanggeus tetela atuh si Andi teh kalah ngajangteng. Teu daekeun nyampeurkeun. Bade naon, Pak? Si Andi bari katayep manehanana teh nyampeurkeun. Si laing nuturkeun dewe kieu. Bahrowi nanya manehanana teh bari rada muncereng. Enya leres daya tukangeun Bapak. Si Andi nembalan sanggeunahna we. Ai, sing bener sia ngajawab deh. Bisi dipepegu huluna sia ku aing. Bahrowi boga rasa diheureuyan. Apa leres eta oge? Si Andi manehna teh kireum-kireum we disentak teh. Bener sia teh nuturkeun aing. Sumuhun, Pak. Nuturkeun. Rek naon sia? Aya anu nitah. Bahrowi manehanana teh beuki muncereng. Teu aya. Rek naon atuh? Resep we, Pak. Si Andi manehanana taya riuk-riuk bangun anu sieun. Anu bener sia nyarita teh. Rek naon sia benerna bang-bangna nuturkeun aing heuh? Bahrowi manehanana meuni muncereng bae. Cacakan lamun kolot mah ti tadi oge atuh meureun geus digebot manten. Ieu mah puguh we ka budak rada eraeun meureun lamun jol-jol ditincak teh. Kabita ku Bapak tadi teu kinten-kinten hebatna. Nanulu kitu maneh deh. Kantenan we Pak, hebat Bapak teh ning. Si Andi manehana teu euleuh-euleuh atuh ngebrehkeun pamujina. Ari kitu kumaha maksud maneh da ieu da? Bahrowi rada-rada sareh nyaritana sanajan anu muji teh sasatna kasebut bolon kene. Tapi teu burung we mata kenah kana hatena. Hoyong diajar we ka Bapak. Si Andi atuh terus terang. Urang mana maneh deh? Di Panenjoan, Pak. Anak saha sia? Abah Surdi. Teu wawuh. Jadi maneh deh hayang guguru ka kami kitu. Sumuhun, Pak. Anjakal otong. Kami mah aduh teu ngamuridkeun. Teu ngamuridkeun kanu sejen we lah hayang guguru mah. Minta ka itu. Bahrowi bari malik kerek terus indit. Namun, Pak, si Andi manehanana nyerendeng bari metot bajuna Bahrowi. Naon? Bahrowi atuh bari malik. Abdi bade ngiring we, Pak. Si Andi atuh manehna teh sirikna ngalengis. Tara ngamuridkeun kami mah teu ari. Bahrowi kituna teh bari ngagewengkeun si Andi. Idig deui indit tu saeutik oge teu malire ka si Andi anu harita ngajengjehe. Pak, sing ngawatos we, Pak. Si Andi manehanana teh nyerendeng deui bari karobok atuh kana tungtung bajuna Bahrowi muntang saperti tadi. Ai. Badagong sia nyingkah ka itu. Atuh adat-adat Bahrowi anu babari ngulit bawang. Bari ngomong teh si Andi disepak satakarana puguh we nepikeun ka ti totolonjong teu beda ti balego murag. Untung geuning budak teh kogot gencana. Bahrowi manehanana teh nyarita ngagarendeng kakara sidik. Uguh da atuh tadi mah teu katempo lantaran ku si Andi teh diasupkeun kana saku bajuna. Geus kitu mah atuh gidik Bahrowi teh indit deui. Barang kira-kira geus meunang meureun 10 lengkah heug atuh manehanana teh malik ka tukang katembong si Andi teh keur cendeluk diuk dina batu. Barang kira-kira meureun geus saparapat jalana heug dilieuk deui ka tukang tetela budak teh terus nuturkeun.
Geus kitu mah teu luak lieur deui atuh ka tukang Bahrawi sabaturna jongjon we ngagaredik nuluykeun lalampahanana maksudna dek balik ka padumukanana. Nah atuh barang keur jongjon we leumpang harita teh rek ngadeuketan kampung Cisaat anarong heap teh ti belah hareup aya anu ngagedig leumpang sanajan rada anggang keneh ge tapi cukup pikeun Bahrawi mah matak ngageter oge atuh kana jantungna lantaran eta teh jalma anu keur ngagedig nyampeurkeun teh tayalian ti Pamardaka jawara Tanggulun beunang disebutkeun musuh gerotna anu tingkat pangabisana teh tetela aya di saluhureun manehanana. Ngimpi naon Andika peuting Bahrawi? Untung Andika dina poe ieu bisa tepung jeung kaula ye. Pamardaka manehanana ngagak-gak ragatuh ngarandag panonna teh mureleng kanu tiluan. Puguh we untung mah Mardaka. Peuting tadi teh kaula teh ngimpi ngajagalkeun Andika euy. Rupana bae eta ngimpi teh aya oge benerna ieu. Bahrawi manehanana teh elegos sanajan ari hatena mah rada mangsar mingsir oge ngan rada regregna teh dumeh manehanana teu nyorangan sarta tu hatena teh gilig yen sakali ieu mah Pamardaka teh rek dikarepuk bae lantaran ari kudu ijen batu tunggalan mah manehanana teh tangtu we yakin moal kuat. Memang halus eta impian teh Bahrawi. Jadi tetepnya Andika teh moal daek ngaku kana kasalahan sorangan euy. Pamardaka manehanana ngajaga bari sidakep. Pamulu pinuh kawani atuh ngebrehkeun lelewa jawara tulen. Anu geus jauh kaliwat mah atuh nya geus teu perlu diungkit-ungkit Mardaka. Kaula geus cukup mere alesan tapi Andika teh lah anu teu daek ngarti euy. Bahrawi nambalang sedangkeun atuh leungeunna mah manehanana ngagarayam kana pelah bedaogna. Lain teh daek ngarti. Ngan alesanana we Andika mah anu memangna teu pikahartieun euy. Andika teh daek tanggung jawab kana kalakuan Andika sorangan. Nganggap sepi pisan ka kula. Memang kitu karep kula Mardaka. Moal bisa dirobah deui euy. Bahrawi atuh tembong beki taki-taki nya ari kitu mah Andika tuh kudu ngalaksanakeun kahayang kulay. Pamardaka manehana bari katayap atuh maju kira-kira 3 lo deui meureun anggang rep atuh manehanana teh ngarandag. Bau teuing Mardaka ari bisa mah banti baheula ge teh dikuretkeun. Bahrawi pinukuna da panangtang kula ieu teh nu kudu ngamimitian reuwi. Pamardaka manehanana teh masih sidakep. Ya puguh we kapan Andika nu butuhna ge. Sarelet atuh Bahrawi ngiceupan ka batur-baturna. Kituna teh nitah nyebar jelas ari maksudna mah harek ngahuru. Tampa ieu Bahrawi. Sakiceup atuh badan Pamardaka teh ngabelesat ka hareup. Tina gerakan merak ngibi nyaeta dengan dua nana muka kagigir sedangkeun atuh suku katuhuna teh merengkel anu tumrapna kanu jadi lawan teh lawan kacida hepatna sakaligus Bahrawi jeung 2 baturna teh tinggal lebru. Lamun Sudinta manehanana jeung Ardasim pada kabeunangan carehamna ari Bahrawi mah kabeunanganna teh beuteungna pisan dijajak ku dampal suku anu jebragna. Mapunguhan siya Mardaka. Bahrawi manehanana ngagentak atuh ngagulinjal udang. Lumayan atuh eungapna. Bari nyelek kana angen kurang-kurang nama. Matak ngaborolo we ngudalkeun deui eusi beuteungna. Oh, gerakan setan sugan ieu mah. Sudinta atuh manehanana ge geuwat udang ngan Ardasim we anu teu nyoara teh manehanana mah ngahuhu. Bari nungku pipina lantaran karasa asin dina sungutna. Sarta bari ujung aya anu ngogulutuk deui atuh di jero sungutna ari diutahkeun teh sing horeng huntuna murag manisa dua-dua wargi.
Cek saha kaula ngabongohan Andika we eta mah Cileureum Bahrawi. Pamaredaka manehanana baringi nya kakak. Bahrawi atuh teu nyarita deui. Ya memang na nya manehanana teh Cileureum kapalingan gerak pokona mah eleh kesit eleh rikat anu antuk nama manehanana sorangan anu kudu ngarandapan mamalana. Taca naon-naon atuh geus ngajurah ro. Begitu nah serepet bae atuh manehanana mesat bedog Ardasi jeung Sudinta ge sut sret. Narurutan bedogna teh atuh menipating bulila kasorot ku sinar panon poe matak paur anu nempokeun. Tengengken deui hiuk bae atuh Bahrawi mangahmatkeun bedogna maksudna mah rek dipake mapag tarang. Sedangkeun ari Ardasi jeung Sudinta atuh ting halariuk kenca katuhunana masing-masing rek nyempakeun tak-takna Pamardaka. Tapi bae deui Pamardaka teh memang bener-bener tingkat pangabisana teh geus kacida luhureun wargi. Sakiceu atuh manehanana teh ngagunakeun gerakan cap-cap murah. Paripanonna teh gular-gilar awas nitenan gerakan suku anu jadi lawan. Ilek atuh manehanana teh saterusna ngawangun gerakan bae kele. Cedak! Dikira dampar leungeunna teh kencana atuh ngahanca kana bincurang Ardasim sedengkeun ari suku katuhuna mah sakilat dipake ngajejak bincurangna Sudinta. Sedangkeun ari leungeun katuhuna sakilat atuh manehanana teh dipake ngabajeg geundeungna Bahrawi anu balukarna para wargi. Hebat deui bae. Tiluanana atuh cing arajol ka tukang bariting balulingis nahan ka nyeri geus kitu mah. Borengkal Pamardaka teh hudang teu miceun deui tempo terus bae luncat nararajang ka Bahrawi anu keur ngajereg-jeg mundur harita teh nya. Leungeun kencana atuh dipake ngababuk pigeulang leungeunna Bahrawi anu keur nyekal keneh bedog sedengkeun tuurna ngajeduk dipake ngabeset dada. Disusul deui atuh ku peureup buleudna anu bangbaraan ngahanca gado anu tumarapna ka Bahrawi. Teu beda weh tinu keur ditarajang ku tilu musuh sakaligus manehanana geus teu bisa deui naon-naon. Iwati ngagedabut nang karak bengkak. Aradasi manukayana teu pati jauh sarta aya di satukangeun Pamardaka. Ngagentak atuh manehanana luncat lari bari ngahambatkeun bedogna. Tapi Pamardaka anu panca inderana memang luar biasa seukeut. Manehanana geus bisa nitenan kana pibahayaeun anu erek dilakukeun ku Ardasim. Ku kituna tuh kalawan kacida kesit nah manehana ngareundeuk sret malika tukang 80 derajat malikna teh breh badan Ardasim dina posisi doyong sarata bedogna teh geus ngahiuk di luhur. Manehana narajang anginnya para wargi nya narajang angin para wargi atuh teu antep parah deui para wargi hiuk ceduk pereupna Pamardaka teh kenca katuhuna teh datangna patutur-tutur ngahanca beuteungna Ardasim geblak Ardasim teh atuh nanggarak bengkang bari timbul ya buncelik. Jeleng atuh Pamardaka teh luncat ka gigir lantaran geus kajudi Sudinta geus ngahambatkeun bedogna. Gilak Pamardaka teh atuh ngenca serog suku katuhuna teh dikahareupkeun. Bareng jeung eta deuk leungeunna Sudinta teh anu keur nyekel bedog diiwarkeun ka katuhu. Anu kuleungeun kencana Pamardaka hiuk bae jebrot. Leungeun katuhuna Pamardaka teh atuh ngadius dihandap ngahanca hulu angen. Sudinta ngagero para wargi eungap merenya katingali atuh panonna teh menimulan ngaburial ka luhur. Blak deui atuh nang karak nurutan Aradasi. Ari bek ari sek bae we teu usik deui. Teu pangga mulia jadi korban gerakan tapak jalakna Pamardaka. Bahrawi anu geus ngajereg-jeg hudang deui. Maksudna atuh beuki gila we. Nu antukna manehanana teh jadi nekat hirup neut paehos jeung kudu nandangan wiwirang mah mikir ka dinya sekrut bae atuh manehanana teh narajang. Bari bedog banjangna teh ngubeng di luhur kolebatan ngawujud mang puluh-puluh siseukeutna bedog anu erek ngarak-rak anggota badana Pamardaka. Tapi saeutik oge teu pisan gugup Pamardaka mawargi. Manehanana ngajega we tina sikap ngadangu sarta sama sakali manehanana mah deui teu daekeun mesat bedogna.
Padahal bedogna teh nyole gereng lebah canggengna. Hiu, hiu, hiu. Bedog Bahrawi teh atuh nyuruntul. Rek meulah sirahna Pamaradaka. Pamaradaka atuh ngagentak manehna ngagilek ngenca. Ngawangun gerakan tapak jalak tapi teu kira-kira ngaranjugna lantaran waktu leungeunna Bahrawi anu keur nyekel bedog teh dikiwarkeun ka cida beratna. Ku kituna atuh gentak deui Pamaradaka teh ngagerakeun leungeunna dengan katuhuna pikeun nyenak. Dengan katuhuna digerakkeun pikeun nyenak leungeun Bahrawi satengah ditang euy. Dikaluhurkeun ku Pamardaka sedengkeun ari leungeun kencana Pamardaka teh ayeuna mah ngadius ngahanca kana gado Bahrawi. Hasil oge Bahrawi atuh ngalenggak anu saterusna ngejat ka tukang anu pikeun Pamardaka mah jadi ngaranju deui lantaran gerakan bedogna Bahrawi teh meh-mehan tungtungna nurih beungeutna. Ngan hadena we manehanana teh ngagentak ngadang heula ka tukang tapi ieu teh pikeun Bahrawi mah mangrupa kasempatan anu kacida hadena. Sarelet atuh kumanehanana geus bisa katiten waktu musuhna ngadangeuak teh. Badana oge atuh ngagaleongan leungit kasaimbanganana dilantarankeun ku kuda-kudana teh anu keur pajengjar. Ku kituna kalawan anu teu panjang mikir deui manehanana ngagentak atuh luncat ngabarengan jolojosna bedog tina gerakan atuh landak nobros gunung. Puguh we tumarapna mah ka Pamardaka geus matak ngalenyap deui bae ngarasa paur dadana katilu ku congo bedog. Tapi ari ngaran-ngaran jago di para wargi lain sakatiganya manehanana teh jagonyaan manehanana teu leungiteun akal pikeun nyalametkeun dirina. Ngagentak atuh manehanana neruskeun badana sina terus ragrag dituluykeun ragrag ka tukang dina gerakan caringin rungkad geus kitu kurentel atuh manehanana teh maju mapag sukuna anu jadi musuh dina gerakan nyampeuk jeung sukuna Bahrawi sakilat Pamaradaka ngawangun gerakan leled sama. Pogoh we teu ampun deui atuh Bahrawi jadi ngagedebut ragrag nangkuban lantaran suku duanana teh beunang dirampid ku Pamardaka. Dasar sia kudu konyol Bahrawi. Pamardaka ngagagak barikop atuh nyokot bedog Bahrawi anu meceleng. Ngagunakeun bedog aing mah lebar deuleu. Sangeuk kotorna ge ku getih sia mah. Hadieu Bahrawi. Aing mangan butuh ku pigelang leungeun katuhu we. Pigelang leungeun katuhu sia rek dibuntungan ku aing. Pamaradaka nyarita deui. Bari manehanana teh ngambatkeun pedogna rek dipake neuteuk pigelang leungeunna Bahrawi. Tapi atuh teu kira-kira Pamaradaka ngaranjugna lantaran kalawan teu kanyahoan ti mana eta teh jolna sarta saha deui nu boga gawena jol-jol pletuk bae atuh aya batu anu ngabelewar sarta keuna pisan persis kana pigelang leungeunna Pamaradaka anu keur nyekel bedog para wargi sarta atuh sabek-bekeun pisan motong pigelang anu jadi musuhna teh sanajan bener teu ngabahayakeun tapi cukup ngadatangkeun sarta ngajadikeun robahna tujuan bedog ngoleweng pindah sasarana teh jadi mencognya para wargi ngalantarankeun Bahrawi jadi salamet dina kituna teh teu tuluy subuntung leungeunna teh. Hai saha nu gawe curang euy. Pamaradaka bari luak lieu keret atuh kana musuhna nu duaan mah masih kene ngajara rongkeng. Bahrawi barang nireungeuh anu jadi musuhna keur luak lieu puguh we ana dibere dangka korejat manehanana teh udang tu anta parah deui ngan habak bae atuh pigelang Pamaradaka teh diketig sadakarana nya ngorejat deui Pamaradaka teh leuwaseun nepi ka bedogna teh lesot sarta jeleng bae atuh manehanana mundur pikeun nyalametkeun diri. Sedengkeun ari Bahrawi mah barang neuleuh bedogna lesot tina panyekalna ngagentak dicokot sarta teu anta parah deui barang bang atuh manehanana lalumpat
ayakeun lengkah 1000 lantaran diteruskeun ge atuh ngalawan pamardaka geus taya untupan pikeun unggul. Aradasi mah jeung Sudinta macul bae we manehanana teh teu dipirosea harita teh kakara meureun ting karuniang hudang. Ai ayo ka patutna sia jago teh pamardaka manehana ngagerendeng. Jadi udah gelantaran manehanana ngerasa penasaran atuh kuno daleka nah saha cenah eta teh jelemana koloyong atuh manehanana makan ubala di tempat tempo anu leh teu kapanggih mangkelukna saha-sahana tapi luput atuh da teu kapanggih cenah wargi riheug atuh manehanana ngareret kana urut tadi galungan musuh-musuhna ge deui anu tadi ngajara rongkeng teh tete lah geus areueuh tina tempatna wargi sing horeng atuh waktu maranehanana harudang ret ka musuhna keur tempat tempo kanu bala teu ngalobakeun deui pamolah katayap bae manehanana ge leumpang lalaunan geus rada anggang mah nya ngabarembeng bae manehana ge lumpat nyusul kapalana anu geus ti heula jing jerit. Caga urang dugi ka dieu heula para wargi dongeng dinten ieu atur nuhun tina perhatosanana hapunten tina samudaya kaluputan kalepatan pribadosnya tina katetiasaan sareng kakirangan pribados tina mangdongengkeun mugia wargi sadaya kersang maklum sareng tina kaluputan miwah kalepatan pribados mugia wargi sadayana kersang hapunten peryogi kasaulkeun oge yen sajaroning pribados mangdongengkeun pribados dirojong ku es koruptor. Es koruptor teh naon Kang Acep? Es krim bara warginya. Kopi sirup Astor ieu teh. Di mana cenah Kang Acep pada meser ieu penasaran. Oh aya para wargi. Di Soreang ieu teh nya teh acan buka cabang kadarsan. Sabaraha cenah Kang Acep hargeuna? Sareng di mana Soreangna? Soreangna teh di Jalan Sindang Wargi pami Senin dugi ka Jumaah. Upami dinten Sabtu Minggu di caket gedung Sapilulungan nya di pinggir jalan eta napi di caket kabupaten lah di jalan eta itu sok alih-alih ya nama di jalan eta we para wargi aduh gitu bae para wargi sate acan pribados amit mundur amit munggur pribados gen ada bantosana kanggo di subscribe like komen sareng share sakitu bae anu tiasa katurkeun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.